Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangdang dari kanca dina dongeng Sunda nu masih nyanak jajar carios narangsa. Turang carios deui anu kasimpen kamari. Jog anjog ka hiji imah tuluy si sarjang uluk salam. Assalamualaikum. Bari keketrok kana pantona. Waalaikumsalam. Aya nu nemalan ti jero imah saurang wanoja. Geuning aya si sarjang. Bari melong ke babaturanana. Nya syukur ya tuh hari ayah mah itu para ruku hati ya gomel pacok ting gomel kewe tuh si sarjang kan yang bisa ngobrol nama kuingnya dah ngobrolkan mual ngawani we beraku atuh tak urang kesarua meureunnan memikah hayang na heran di taman Raket panto dibuka bray ngajanteng seorang wanoja gelis bawa gajah endahna kabina-bina. Di bulan masa tuh gitu wajahna. Buguh. Wajah putih mah beda dah euy. Si sarjang jeung batur nu hiji deui ngagantes ngomongkeun eta wanoja. Ngan teu karengeun ku eta wanoja teh. Mangga kalalebeut rikat babaturanana si sarjang da puguh teu tadi nungguan hayang geru nepi kari-kari aya jalan komo meuntas geus aya di tita asuh sup ka jero gek diuk miheulaan si eta wanoja. Ini nya tiis keur ngamparkeun heula samak. Bari nyokot samak eta wanoja ngemparkeun samak. Keun we di dieu raos di dieu lah tiis. Dik si jajaka bari nutup antep ka eta wanoja. Pinuh ku rasa kadeudeuh jeung rasa kacinta nu harita memang keur kapentang asmara denan. Si sarjang jeung baturna nu hiji deui asup ka jero gek dariuk. Manawi teh nyalira geuning tiluan. Ceuk eta wanoja bangun jiga nu heuheuh. Da meureun aya tiluan mah japar. Jahat parab bari jeung kagok meureun manehanana. Mohon buguh, ya teh abi papenak di jalan, kadieu we sareng. Cek eta jajaka. Awing meh keluar we, bisi we ngaganggu, yah keluar. Bari nyigeung ka nu hiji deui. Nya tuh, bang keluar we. Akhirna duanana ting koloyong. Kalaluar diuk dina golodog dihareupeun imahna bari nyawang balong da imahna hareupeun balong peuting nu sabijempling mapaesan kaendahan alam. Wanoja jeung si jajaka nu
keur digumul kurasa kadeuh jeung kacinta sedangkan si Sarjang jeung baturna bati ngejel curug di luar digembrong reungit. Waktosna kanca tos teu nyekapan paralun ampun kasuhun meninggalin anu di pamrih hapunten adu teu permios.